Ha, kuing tembak saya tok, tembak kuing saya. Ah, nyeri nyeri nyeri. Nyeri nyeri, aduh. Ah, Ah, nyeri, aduh, aduh, nyeri nyeri. Aduh. hmm. Ya, kuing tembak saya. Ya, Iri, aku pada bilang baris. bos. Hai. Ya, ya, sok kuing tembak saya. Ya, aduh. Uh, udah tebunang. Ye. Ah, dekat mana, dekat mana, aduh, ya, sok, tuh benang, hok, tembak si kuaing, hok, Eh, ya, hmm, hmm. ya, Uh, uh, ha. uh. Cing mana itu bisa tuh cicing gerak gandeng mana orang keur belajar tinggali. Hih, dipirak gitu atuh bae we, ni segala entong mana mah tinggal dina tipis. Amalkan penjarakan sosial patuhi pemerintah kawalan pergerakan duduk di rumah. Ya, orang duduk di rumah, itu belajar orang mah, bukan belajar sih. Bisa sare, kita hiji, dua, pelajaran moal yang dek sare orang mah. Mana dek sare moal sok. Aduh, atau aku ngomong pekat aja, geus. Ros, kadieu. Dulu syake kuaing ke. Kala. Aduh, nyeri, pakai masker yuk. Ya, siap. Pakai masker yo, sanitizer. Ku makan dengan gosok ta. Gosok dakina. Tah, ade atuh beres kitu mah nya. Sok. Bikin mah. Aya duit nak. Tah aya duit ye urang loba ye. Ayo urang belanja ah. Kalau orang hitung lagi 2 kilo 4. Loba sapin asli orang mah menang dahareun kita loba. Yes. Euy. Kala. Mana tong ngilu? Nah, emane? Tong ngilu wae. Tinggal sepeda dengan hiji atuh ngabonceng mana 2 anet moal kuat sia teh. Semua terang ngadengkeun wae pe karujieun ih. Dadah. Hah? Ih. Dadah. Bye. Dadah. Aing mah teu jadi Mana masker lagi. kunaon? Baut gitu kunaon? Tingali geura orang teu diizin naik sepeda geura pas kaditu tadi. Ini si Karus mah pedih. Heeh, keuna teu bae lah da keur corona ieu imane. Rek moal ieu sok. Pedih wae sia teh mah euy. Dah hareula ieu, dah hareula tong lobananya buru. Geus puguh teh sepeda dengan hiji sama. Padahal mah bahaya we atuh. Entong. Cukup antong tong. Pae we padahal mah nih corona ge bae atuh padahal mah nya entong wae nih geuleuh. Lain geuleuh-geuleuh sia teh sok. Ih, mane teh kudu nurut eta keur corona sia teh. Kumaha mane benang corona daek moal. Ih, da opa deui nu ripuh mah. Terus Jadi mun si Karos kemana-mana tong daek ngilu sia teh duaan teh. Heuras. aing mal ngilu deui sieun ku corona urang mari ke kumaha tuluy. Urang ge eudeuh tah sanitizer. Tapi bae waktu padahal keluarkan geus make masker, geus make sanitizer. Ya angger musim kitu ge sia teh 2. Mane teh bakal benang corona da. Nu kitu ge lamun mane kaluar tuluy. Tet. Halo, assalamualaikum. Ya. Hei, waya sungat teh. Si Aka imah. Si Aka imah. Cekit. Munduh. Eta gina Sakit pin eta. euy. Mun dahareun loba kieu euy. Edan euy. Heueuh lah, da urang belanja nebi loba ka Alpa di. Bieu mana geus di Alpa euy. Teu ngajak sia mah. Euy, bieu maneh naon ninggalkeun pas tadi di ditu sok. Bae we kan bi urang mau bareng loba mane tingali atuh. Bieu salamna teh di waro.
Hmm. Oh. Aduh euy, listrik teu kabayar deui euy kumaha teh dek bisnis nasi lemak teh euy. Tinggal liu duit wae atuh. Geuleuh aing. Kalem apa? Kalem. Ya, urang boga bisnis ieu dina sama wadul. Tingali we di ditu ge teu payu. Nah, tingali we aya aplikasina tah baca. Tah nasi lemak tuh 30 pesanan opah. Dan teu atuh tingali. Keur menang duit loba dina online atuh. Ngeunas ya. Wadaw, jigana urang menang duit loba euy di imah ge cicing ge. Heueuh atuh pasti we. Maneh cicing di imah lah. Kayak urang nu neangan duit di online jeung si Upin Ipin. Nabat kudu urang duaan atuh imah nih. Hihi, kembae we atuh urang gawean ke. Hah? Kak itu dek nyinaon Kak? Dek nyinaon ieu ge dek nyinaon? Sok we heula sia kumaha heula tah make sabun. Enggeus. Bagus. Nah, ayeuna urang nyieun nasi lemak. Wah. Nah, kadiekeun cai. Kitukeun bahekeun bersihan heula sangunanya beasna. Tah, santan asupkeun cipati lah. Jeung uyah seutik. Kanu mejikomkeun we nya ku urang kayaknya jadi sok. Maneh ke promosikeun ka baboten maneh heueuh. Awas mun teu dipromosikeun sia. Heueuh maneh kudu ngapromosikeun ku baboten maneh. Kayak jadi beunghar, jadi keloba duit arang teh teh. Siap. Tah. Isian cai teh cing loba. Geus ieu kumaha euy? Geus ieu kumaha tambahan naonna? Kudu ku jari deui. Ku curug we cobaan. Ku curug. Kumaha? Yeuh nya ku urang contohan. Beas, cai. Tah ku curug kieukeun imane tah tambahan cipati, terus pandan, daun pandan. Oh kitu geuningan euy nyieunna ge. Tah ku aing teh tambahan santan, terus teh uyah. Kanu mejikomkeun. Geuningan babari heueuh nya nyieun ge. Teu sabar euy dikapromosikeun euy. Sakola segedila keneh maneh. Engke corona keneh maneh jadi cicing di imah we maneh mah. Tidak. Dah, yuk urang sweet sweet. Ya, menang euy, urang kertas maneh batu. Nyeri, aduh nyeri. Ingatan, kawalan pergerakan bersyarat pemula esok. Aduh cicing we di imah jadi males euy. Bae hade cicing di imah jadi teu ngerjakeun PR sia teh. Tak bisa jualan bisnis di online deui kan jadi beunghar sia. Benar opah. Jadi benar we kitu. Jadi maneh kudu nurutnya tong kaluar imah kudu nurut sa ka urangnya. Abad entong keluar imah kan urang geus sehatnya. Geus sehat padahal geus make masker. Da angger sia teh geus sehat ge da. Angger we corona mah moal ningali nu sehat moal ningali nu sakit ge. Bakal beunang mah beunang we sia teh. Maneh teh beunang corona sia. Ke maneh ka dokter. Bung. Sia. Keun bae we atuh beunang corona mah da urang mah geus sehat atuh we sia teh. Maneh ini sieunan kanu corona ge urang mah teu sieun. Tah ku aing dilawan sok. Heuh sok lah kumaha maneh lah. Lieur ong bajan maneh mah. Aduh nyeri dada euy. Maneh tong kaluar nya kudu nurut sia ka upah. Da urang mah bae ketang da geus nini-nininya soalna. Da urang mah geus nini ye, nini goreng patut. Hihihihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, urang datang Mail, euy. hai Mail. Jaga jarak sia. Corona. Maneh inget tuh. Tong deket teuing 1 meter sia teh kudu jaga jarak.
Hmm. Benar benar benar. Hi, jaga jarak semeter, jaga jarak hi. Mana itu dina sepeda mau naon? Orang mau daun cau atau tinggal lita loba. Eta daun cau euy. Jeung nasi lemak euy. Yeuh tah. Aditna. Nuhun nya heueuh nuhun heuh. Ya nuhun, terima kasih. Dadah.